ya laytana duh hayang teuing kami. Ieu jelema kafir nu bola leunghar teh nu jadi dunungan muslimin yo. Ngararomong kitu ke dina poe di neraka teh ya laytana duh hayang teuing kami kunna eta kabuktian kami muslimina eta muslimin najan meureunaan jadi jelema Islam teh hirupna sangsara najan jadi jelema Islam teh hirupna teh jadi babu di jelema-jelema kafir ari jadi jelema Islam mah ternyata geuninganan teu disiksa terus menerus disalametkeun ku Gusti Allah harayangeun jadi urang teh batur teh ayeuna teh orang-orang Amerika, orang Prancis, orang Inggris nu kafir teh harayangeun jadi urang komo numpa ieu jagat tu kapitaeun ge teh darajat tukang ngaji mah lain deui dihijikeun lagi jeung para anbiya wal mursalin cenah di akhirat lagi ya laitana kunna muslimin lamun kami jadi jalma Islam ceuk jelema kafir panuh roju atuh bakal dikaluarkeun kami panuh roju atuh dikaluarkeun kami kama ukhriju sakumaha yen dikaluarkeun itu muslimin sebagaimana jalma Islam dikaluarkeun tina neraka meureun kami ge mun Islam mah sarua dikaluarkeun ngan pedah ku sabab lain Islam maka teu dikaluarkeun